Jenuh lah di mah bae. Kebeneran acau macan masak lapar. Udah Asap beren nama lah eta cau pang dipoin 7 poin. Kamaha di cau aing perasaan pang ditelen di dia di pojok di dia. Anu ngapat nih beren. Mal jauh yang pasti naik ya di aing ya. lumayan meureun hiji ge ieu seubeunya ganjal beuteung. Cau aing seueur menang heuyeum 7 poin. Aing nu boyong Aing ya aya ka. Kunaon itu jelema 2 ribut tadi kakak, yang kena. Woi, kunaon saya ribut tadi kakak. Ya gara-gara cau aing keur lapar. Sia deui eta cau nang boyong aing kan di dahar ku sia. Atuh sia deui meum cau ning hiji. Bungkus dia teh ning hiji satu codor. Gas ka dia kan meh hadir, aing bagi daripada ribut sia. Kumaha ya adil henteu mun ieu si Agus ieu sia. Adel. Henteu tah adil mah nya siraga gede aing ngerti. Yang geus aing nyaruakeun kedeung. Kumaha kieu saruan teu? Henteu. Heula aing nyaruakeun deui. Saruan teu deui kieu? Encan. Mainnya ti tadi teh sarua bae, gedeung ge. Kumaha ieu saruan teu? Can manya leutikan wae. Gedeung ge, peng saruakeun enak. Nah, enam geus sarua, adil enak mah. Ieu jeung si Agus, ieu jeung si Raga. Aing mah geus sebel. Ketengah tiga Udah, kita udah, jangan udah, letik kita udah. Aduh, lumayan sebel. Nabakok jelema 2. Daek bae koe dibekok. Kakak coba ditoy ka dieu. Makin diem makin ternyara rambung budak ngomong nak aing. Aduh. Bolot, nyeunaan si didinya. Manggil si Fikri. Si jeung naon pengki? Si jeung naon pengki? Dasar torek. Jeung naon sia korek? Sia bolot kesorangan bae, batur agehan. Oh, jeung asahan. Berarti meureun pengki, korek jeung asahan. Yang bisa tangguhan di dia. Eta dia pamikiran si bolot turun aing minjem pengki korek jeung asahan. Tinggalkeun ku aing. Siga nama ieu budak rek ngebon siga nama. Jenanya asahan, korek jeung pengki. Kemana teh jelema? Bolon, saya bolot ongko tadi nanyakeun asahan jeung pengki. Malah eueuh. Kawekeun aing doang teh jelema tah. Baik deui aing lah. Lot. Saya nyeunaan mau eta kebon kitu. Emang si Fikri to. Iya, kakak sih yang ngagawekeun aing doang. Engko tadi minjem pengki jeung asahan malah mabur. Teu moal jauh bolot, saya paling ge salah dedengean meureun. Ya, bikin kakak kasih ya. Coba yang nanyakeun ka aing, ka aing minjem bieu henteu. Nuhun naon saya ngomong. Kemana batur si Fikri? Mana si Fikri berang teu? Teu beunang. Nah, emang bener sih minjem ieu ka si bolot. Sia mah saruana jeung si bolot. Saya emang teu minjem ieu. Salah dengean eta doangna. Aing menanyakeun si Fikri, lain minjem pengki. Ini soal urusan nu kitu. Ya tangan si Fikri. Oh. Saya kamu simbohnya. So tau sia. Tuh, simboh tuh kagelon ku sia. Bodo amat aing mikiran itu. Neng, arek kemana? Neng, arek kemana, Neng? Neng, aku jawab, Neng. Neng. Neng, Non sih sia kepo-kepo teuing. ini lo, Neng. Ih, itu mah juga si Emboh jeung si Nova. Jauh akur samperkeun Cie akur geus jadian Lin. Oran, kayak aing mah. Non sia. Eta sia duaan ge. Pugu aing tengah aja ka panggih ge. Aing balik abis ngaganggu. Tuh gara-gara sia nuturkeun aing parukan mah heueuh sia. Enggeus sia ulah kudu nuturkeun aing. Eta si Nova tega nyurungkeun aing. Mang sini satu. Arek naon sih nanya kena di aing. Adi siapa yang cari kabogo aing arek kuling kayak masia. Sia lolos kuling ka imah aing, tapi asyaratna. Naon syaratna? Beudeng sia cicing di dia ka dieu lah. Eta arek mere tantangan naon nya? Aing kok ditinggalkeun kieu.
Yo, sia, pengucikan ayam iyo, waka jil pusasaha. Oh, kan dia rek nangan oleh tempat untuk kanyawan. Di kolong meureun malah lempuan meureun nya. Di dieu meureun malah njeuleun nya. Emang jelema tuh nyahoun di kolong, tapi Gusti Allah mah nyahoun. Aing mah tuh bisa. Berarti si gagal jadi calon adi ipar aing. Sebenarnya mah yang geus nyumput. Emang jelema tuh nyahoun, tapi Gusti Allah nyahoun. Ayo nya, oh sia, kau diterima jadi adi ipar aing. Aing diterima ku anak si desa. Asiraga. Kadia kadia ke. Ngageroan deh ge. Angkeun mulainya kuai. Tangguan ke. Kamana sih ya? Pan saya tengah ngambek dan kapang jaing. Aing lamun teu keur bahagia mah dikusurukeun di jaku aing. Bahagia aku naon sih ya? Aing geus direstuan ku Simbo. Neng dek mana? Dek balik. Sah neng diculik. Ih, culik deui ge. Dan kumaha tadina kitu neng. Eta tukang toge bisa diculik. Heula aku sama mama. Neng mudah-mudahan gara beunang. Atas pikir ka mana lu patah pokoknya kapang. Di sendal ka mana ngaleungit na teh padahal tinggalkeun modal doang. Kabeneran si Agus, tanyakan si Agus suka nyahuan sendal aing. Gus, saya mangki sendal aing teu. Sendal. Loba tuh di toko. Bolot. Sendal nu leungit mah lain teko. Kumaha sia belah bolot. Sayu anteur bae heula aing. Bagus. Gus, aing tadi nonton sendalna di dieu. Palit meureun sia bolot. Sendal lain sepatu bot. Bagong lieur aing mah. Bogoh aing sarua teu ngarti bisa eueuh. Lila mah sia musingkeun. Heeh, Agus aing keur ngising, leungitna keur ngising. Jadi itu aing ngisingna. Aduh, dari lama isi bolot digirukeun. Geun cek wae ngisurukeun. Bolot tuh sendal sia. Bolon sia nipu aing. Udah ngomong begitu nyara rambung. Siap. Action. Beki dia Action. makin ka dieu makin penyara rambung budak ngomong. Kalau nyanyi tanya kasih bolong. Action. Sia bolot Action. Action. Saya kabau semuanya gitu. Ungkul ke lempang, Bo. Ke lempang sok. Siap. Action. Tengah. Neng, ada kemana Neng? Neng, Non sih siapa kepo-kepo teuing. ini Neng. Cut. Action. Tah gitu alah. Mending aku. cia-ciakeun kejadian li. Sabar lempang ya henteu kan. Ente. Tari nunjuk doang. Action. Cie, mungkin jawab kalau Action. cie akur kejadian Lin. Balikan deh, balik. Action. Insyaallah sekoing. Action. Emang aing geus nyumput, tapi jelema. Emang aing nyumput. Action. Ayo nya. Oh, sejadi diterima ku jadi Right digege. Siap. Action. Ayo nya. Saya paling diterima jadi ipar. Action. Bolot tuh sendal sia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua penonton setia Pemalas Berkelas, jangan lupa bantu dukung channel kami terus dengan cara bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Karena semakin banyak subscribe, semakin semangat buat tim buat bikin video selanjutnya. Ini
Kita lagi lanjut mandi dulu ya. Mandi guys, mandi.